Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, nami abdi Raffi Zahran Gumai. Di dieu kuring bakal nyaritakeun ngena monyet jeung buah mangga. Monyet jeung buah mangga. Di hiji leuweung aya monyet anu resep ngumbara. Dina hiji poe anjeunna manggih tangkal buah mangga nu pinuh ku buah anu katinggal seger jeung ngeunah. Monyet ngarasa bugah sabab ti usuk can meunang dahareun. Anjeunna langsung naek kana tangkal jeung nyokot sabaraha buah mangga. Nalika kior dasik dahar, datang beurit anu lapar. Beurit nyesehkeun sapotong mangga ka monyet. Tapi monyet malah seuri bari nyebut, "Mangga ieu kanggunan kuring, moal dibagi ka saha-saha." Beurit ngarasakeun sedih tur balik dieu kalayan beutang kosong. Henteu lila datang angin gede tur hujan ngageleger. Tangkal mangga anu dipanjat monyet teu rag-rag tu angin. Monyet kabawa turun sarta buah manggana ngaluncat ka cai walungan. Anjeunna henteu meurang nanaon deui, malah jadi kalaparan. Sementara eta beurit manggihan buah mangga anu kabawa cai. Anjeunna boga sabab meunang rejeki. Sanajan tadi ditolak ku monyet, beurit nyadankeun Gusti sok mere jalankeun jalma anu sabar. Ti haritna monyet sadar yen kareureuss jeung henteu daek ngabagi teh moal mawa bagja. Anjeunna janji bakal leuwih hade jeung silih bagi jeung sasatoan sejen. Caritana jadi palajaran nya silih, bagakeun teh bakal moal kabagja pikeun sakupna. Pasan moral kacarita, hirup kudu dae silih bagi jeung silih tulungan, keureus jeung rakus ngan ukur bakal mawa cikala. Sedengkeun kasabaran jeung kahadean bakal mawa kabagjaan. Sakitu wae ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.